Aduh, brengsek oge. Dar. Jang, ayo mana kunaon? Kasurupan? Teman biasa-biasa wae. Aya cai teu. Teu kuat orang hayang nginum. Aya tuh di bawah itu. Kumaha juragan geus mayar can urut macul kamari? Bobora geus sabulan pancan ngelongok kebon. Maknya kudu ngajual domba mah. Sarua man urang oge geus teu nyekel 1000 acan. Leuheung maneh mah aya jualeun. Ari urang domba ge nu batur bari can menang bati. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kiatkeun abi dina cobaan ieu. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, aya naon Pak? Tara-tara maneh nelpon emak. Kumaha Damang? Cager dek naonnya? Kumaha si Ujang teh geus boga gawe acan? Acan mah angger we serabutan buburu di kebun juragan. Lepok saripah mun baheula maneh ngadenge mah omongan emak. Maneh moal ngalaman kalaparan, cek mah oge baheula sing dulu nu sakola kuliah. Keukeuh da maneh mah hayang we ka si Ujang lalaki teh teu gablekna naon. Geus ayeuna mah maneh balik ka emak. Men tatala ka si Ujang teh bae sagala rupana ge ku emak ditanggung jawab nanaon oge.
Neng, kunaon? Tuh, Kunaon, Neng? tuh, ya aku haseup. Kekaraosnya, orang terus 2 tahun sasarengan. Nuhun ah. Oke, pas 2 tahun teh tanggal 18 Agustus. Oh, nyanya sakedap deui geuning. Kang, ari bendera di mana? Orang pasangkeun sekedap deui tanggal 17 Agustus. Kala-kala. Oh, nyanya tina lomari pangluhurna Jogja na. Mohon ah. Sekedap deui tere Agustusan ya ah. Tekaraos 70 genep tahun negara urang ngaraoskeun kemerdekaan. Tah eta mata kudu pisan urang ngahargaan jasa para pahlawan anu tos gugur di medan perang mempertahankan Indonesia. Mohon ah. Hayang uyu pacara teh jajan baso. Pasti raos pisan teh. Anger sulanya. Man, keur naon? Biasa we jang milikan domba. Cik urang nginjem duit. Ini orang diuk itu. Jang, mana kasurupan naon deui? Urang geus lieur aslina. Geus teu boga naon. Jas ge geus bea. Poe ayeuna urang jeung pamajikan can dahar. Lain teh hayang mantuan jang, panas si urang jeung maneh teh sarua. Duit mah eueuh. Beas mah aya. Bae wang seutik ewang, eta ge tina BLT kamari. Ari maneh nah teu meunang. Barora ah. Geus sabare kali bantuan. Batur mah marareunang. Urang mah eueuh. Acan juga nama. Nya jang. Dipikir-pikir mah urang merdeka teh geus 70 genep tahun. Tapi anger we anu sangsara jiga urang kieu. Teuing atuh man. Urang kitu apa? Hayu atuh ka imah,
numpang nyokot beas. Assalamualaikum. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Sugan teh nu rek meuli. Rek bayar hutang, Pak? Hapunten teh, si Ana can bayaran kene. Abi bade nemu ti beas letter we teh. Kumaha atuh, Pak? Da hutang ipah teh mending tos numpuk. Tante teh kudu balanja. Da ieu teh bali teh kudu uih deui modal, Pak. Meureun bangkrut kieu mah teh, Pak. Hapunten ya teh. Ieu aya ge sakieu. Atuh, Pak, duit sakitu mah mahikana naon? Neng, 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 nyenak beas, Neng. Neng, dia nyenak beas. Abi capek ah. Sabar, Neng. Neng teh kunaon? Ari ate ngarti-ngarti wae. Neng ge hayang siga batur. Hayang seneng. Hayang boga duit neng oge. Usaha ka itu ka kota. Ka kota kumaha? Di mana menang ongkos? Terus apa poe ge hese? Nganyuk atuh aka sahawe. Yo, kasaha nganyuk teh? Mulai anu percayaeun, mulai anu mere ka jalma anu sasara mah. Abi capek hirup jeung akieu wae. Sangsara. Hayang bala-bala ge hese teu kabeuli. Padahal cuma 500. Sangsara ah. Uihkeun abi ka emak. Kang Maman, menakan Ujang teu? Kamari mah aya ka imah nyocrok beas. Tapi da sorena kita suwih deui. Jejak abi milarian Ujang yuk. Hayu mangga. Ujang. Jang, Ujang. Jang. Ujang.
Ujang. Pak Ujang. Pak Ujang. Pak Ujang. Pak Ujang.